ngomongkeun batur mah pelem komo lamun aya baturan mah katangga emasna gede beak diomongkeun dulu tuh ku dia emasna mah gede eta hutangna mah sabeuheung eta ari cek ulah merek naon openannya emas batur hutang batur milu mayaran moal sugan tahu dinu ngomong nu kadua ngomong heuy ulah salah aing mah nyaho gede ge Singapura tamah rek Singapura tarek emas asli ulah sok openan sugan tahu dinu ngomong nu katilu ngomong lah bagus ge emasna doang jalemana mah hauk eta deui Pak tolong Mas sugan tahu dinu ngomong nu kaopat ge ngilu ngomong lah 20 gram ieu aing ge kabeli mun boga duit mah atuh heuh sasaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matihi tatimus sholihat wassalatu wassalamu ala afdolil makhlukati wa afdolil mawjudat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladzi uyyida bil mu'jizat wa ala alihi wa ashabihi alladzina fa'alul khairati wal hasanat. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu tabaraka wa ta'ala wa biqaulihi yahtadil muhtadun wa yattaqil muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kakak sama. Wa ma nursilul mursalina illa mubasysyirin wa mundzirin. Al-ayah sadaqallahul azim wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik wa qala nabiyuna Muhammadun man parihabina parih nabi wa qala nadim izla dalila ala tariqi ilal ilah illa mutaba'atar rasulil mu'mila fi halihi wa fi'alihi wa maqalihi fatataba'an walitabi'in latabila. Mutafailun bantuan atuh. Mutafailun
mutafailun balikan deui mutafailun menang ilun lah mutafailun harus bisa hiji ilun tanya pengatur waktu penata acara pangbagi wanci anu kusim kuring ditaati dihargai tur dihormati mudah-mudahan ditambih-tambih kamuliaanana ku Gusti Nu Maha Suci. Ampun paralun anu kasuhun ti para guru para sepuh anu pinuh ku pangaweruh hampura anu ditedati sadayana jajaran para alimil ulama anu jembar ku bag-bagan ilmu agama wipit widi ti sadayana para kiai anu sugih ku pangarti salam hormat anu saagung-agungna anu saluas-luasna kasadayana para masyayikh tokoh dan pemuka agama sanaos tatiasa disebat nami satu persatuna insyaallah pengirangan kana rasa hormat sareng takdim abdi kasadayana. Mudah-mudahan para kiai para ustad sing diparanjangkeun umurna disehatkeun jasmani sareng rohanina dijembarkeun milik rizkina disoleh-solehahkeun katurunanana ditambah-tambah kasabaran jeung kaikhlasanana supaya ulah bosan-bosan nungtun urang ngabimbing urang ngoboran urang kana jalan agama supaya urang kabehan salamet di dunia salamet di akhiratna. Sakumaha cita-cita terbesar urang nusok dibaca dina doa Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati. Di dunia baik nungan sakedeung urang hayang salamet atuh komo di akhirat urang kabehan hayang salam. Di dunia hayang bahagia di akhirat ge hayang bahagia. Di dunia hayang sukses di akhirat ge hayang. Di dunia hayang senang atuh komo di akhirat hayang. Geus berarti urang mah rombonganana ieu hayang nama di sini senang di sana di mana-mana hatiku la dong mengajar TK. Mudah-mudahan para kiai para ustad sing paranjang umur aparat pejabat pemerintah setempat anu sami kukula dipihormat wabil khusus Kepala Desa Bejod, Kepala Desa Wanasalam beserta seluruh jajaran perangkat mudah-mudahan sing ditambih-tambih darajat. Teristimewa jajaran panitia penyelenggara PHBI Maulid Nabi Muhammad salingkungan kampung naon ieu biasa bisi melotot kampung Bihbul Gowong anu parantos kerja keras berjibaku korban tenaga materi pikiran bahkan aya nu teu mikiran acan meureunnya. Mudah-mudahan ieu pengorbanan panitia Allah balas dengan balasan yang berlipat ganda, amin. Ieu acara luar biasa, jamaahna rame, panggung nage gede, boneka cantik dari India nu caramahna leutik panggungna lega. Mudah-mudahan ya pengorbanan panitia berikut seluruh lapisan masyarakat di dunia dibalas dengan keberkahan, di akhirat tukang jeng Nabi disapaatan ya Rabbal
Ibu bapak hadirin hadirat santriyin santriat segenap warga masyarakat anu hadir di ieu tempat, mudah-mudahan hadirna urang sing jadi wasilah Allah ngocorkeun rahmat urang kabehan engke jaga di akhirat menang syafaat ya rabbal ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aya barang sadayana ya rabbi bil mustafa bali maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Aya malaikat anu didamel ku Gusti Allah tugasna tukang nganterkeun bacaan sholawat urang ka Kangjeng Nabi. Ayeuna urang bersolawat ku hadroh ku qori sholawatan, ieu sholawat urang dianterkeun ku malaikat ka baginda Nabi. Cek eta malaikat Kanjeng ieu sholawat urang bihbul gowong, ieu sholawat si anu bin anu, ieu sholawat si anu binti anu, ieu hatur salam si anu bin si anu. Tah berarti semakin urang loba maca sholawat berarti urang loba hatur salam ka Kangjeng Nabi. Alhamdulillah. Secara logika semakin loba urang hatur salam ka Nabi, ngaran urang bakal dikenal ku Nabi. Lamun ngaran urang geus dikenal ku Nabi, engke jaga di akhirat di poe kiamat urang bakal diteangan ku Kangjeng Nabi. Amin. Inna aulan nasi bi yaumal kiamati aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang punya peluang besar akan lebih dekat dengan baginda Nabi adalah orang yang paling banyak baca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bu, lobakeun maca sholawat tapi rarasa iya peleman keneh maca sholawat atau peleman keneh ngomongkeun batur. Oh ya, ngomongkeun batur mah pelem komo lamun aya baturan mah. Katangga emasna gede beak diomongkeun dulu tuh ku dia emasna mah gede eta hutangna mah sabeuheung eta. Cek ulah merek non openannya emas batur hutang-hutang batur milu mayaran moal sugan tahu dinu ngomong nu kadua ngomong euy ulah salah aing mah nyaho gede ge Singapura tamah rek Singapura tarek emas asli ulah sok openan sugan tahu dinu ngomong nu katilu ngomong lah bagus ge emasna doang jalemana mah hauk eta deui Pak tolong Mas. Sugan tahu dinu ngomong nu kaopat ge ngilu ngomong lah 20 gram ieu aing ge kabeli mun boga duit mah atuh hoos sasaha. Innal hasanati yudhibnas sayyiati. Ucapan-ucapan kita yang baik akan menghapus dosa-dosa dari ucapan kita yang tidak baik. Dikir urang, sholawat urang bakal ngahapus tina dosa tina ucapan goreng. Lobakeun maca sholawat. Lanjut ya. Hampura Abah Haji Abdi Maki ngomongna anca lalaunan terame tedoang batur bisi ibu kesel tekawawa hayang balik atuh sabodo
asal bendahara be ulah kamamananya. Terus bae terus ieu kula ngomong rek lalaunan dina hiji waktu Kanjeng Nabi kadongkapan tamu. Kadongkapan tamu. Ibu osok kadongkapan tamu. Tinggal sorenya, assalamualaikum paket. Kurir lajada. Kayak samemeh ngomongkeun tamu Kangjeng Rasul kula nitip ieu kakabehan. Lamun aya tamu ulah sok dibeda-bedakeun. Siap ibu? Lah siapna doa. Ugu sok beda hari tamu namawa inopa mawa apansa sambutan age lebay. Waalaikumsalam mangga kalebet hampura kararotor hampura keur teu make tiung aya taplak meja pan digubet-gubetnya. Ulah sok ngabeda-bedakeun nu sugih jeung nu susah dina urusan tamu. Tamu datang namawa rezeki balik namawa dosa urang. Aya nu ngomong protes lah Ustad mawa rezeki di mana? Ari eta pan biasana ibu dahar jeung lauk asin barang aya tamu ngahutang sarden ka warung. Kan alhamdulillah poe eta mah dahar jeung sarden gara-gara aya tamu. Catet ulah sok dibeda-bedakeun. Ieu mah ari tamu sugih mah dimulia-muliakeun, tapi giliran tamuna jelema susah dulur deui jauh keneh lawang geus ditutupan. Cek kemana? Ayah sama, ayah saha ceng tuh bibi mah ulah tutupan malah salah saya tambah ngutang beas di bae. Bu catat UKBH. Sekarang orang banyak dekat sama kita, mungkin kitanya lagi banyak uang bu. Orang banyak dekat sama kita sekarang mungkin kitanya lagi punya jabatan. Tapi catat duit jeung jabatan titipan Allah. Waktuna diambil ketika orang geus teu boga nanaon ari lain dulur mah rek saha deui nu nulungan urang. Bener tante ya. Ulah marahnya biasa banyak. Bu balik deui kana tamu Kangjeng Nabi. Kanjeng Nabi kadongkapan tamu. Hiji tamuna malaikat Jibril, 2 malaikat Mikail, 3 malaikat Israfil, 4 malaikat Ajrail. Malaikat tamuna. Malaikat Jibril angkat bicara tentang keistimewaan baca sholawat. Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah, man sholla alaika kula yaumin asra maratin ana akhudu biyadihi wa umiru bihi ala sirat. Ngerti tante? Itu saya tambah bahasa Arab deh. Bahasa Arab mah bahasa anu paling hese. Bahasa Inggris mah gampang teh. Buka pintu open the door. Saya dibuka gedor-gedornya gampang. Cek malaikat Jibril, ya Rasulullah, kanjeng umat anjeun nu tukang maca sholawat ka anjeun minimal sapoe 10 kali leungeunna bakal dituntun ku kaula. Cek malaikat Jibril, ketika nyabrang sirotol mustaqim dilewatkeun nyabrang dina sirotol mustaqim. Amin ya Rabbal ayang salamat nyukang sirotol mustaqim. Bang cager ngomong namanya. Sedengkeun eta sirotol mustaqim urang sok nguping ti para guru panjangna 3000 tahun. Peot di bae. 1000 tahun nanjak, 1000 tahun lempeng, 1000 tahun turun. Bari jeung leutikna alah batan buuk dibelah 7, sekitna alah batan pedang. Tapi tenang ibu, gede jeung leutikna sirotol mustaqim tergantung amal perbuatan urang keur waktu di dunia. Alhamdulillah mun urang boga tanuh pribadi diikhlaskeun diridokeun pake jalan umum,
eta nu bakal ngagedean siratal mustaqim urang. Amin. Ima ari ngomong siratal mustaqim hayang gede, ari kana jalan pelit aya loba. Ari ngomong siratal mustaqim na hayang gede, ari galeng batur beak di ipisan bae aya. Mentang-mentang pacul cap buhaya mirasa eta macul seblok galang batur beak sakali nyawa 5 senti, 2 kali nyawa 10 senti, 4 tahun benyawa setengah meter tanuh batur beak, sedangkeun galangna panjang 20 meter. Di pelakan pare taboga batur menang pare sakarung diparabkeun ka anak pamajikan atuh naon bedana maraban anak pamajikan jeung menang maling ka pernah tapi terus paingan pamajikan ngalawan bae, paingan magahan anak ngalawan bae, rarasa naon anu geus diparabkeun kurang ka anak pamajikan. Bener teu Bu? Pan magahan anak zaman kiwari luar biasa hese. Baheula mah eta anak sieun ka kolot, komo kolot lalaki bapak. Karak malotot doang ge sieuneun Bang. Cek bapak ngaji dia berangkat ngaji. Tapi jajal ayeuna kolot lalaki bapak kurang kumaha galakna nangtung nulak cangkeng tuduh curug nyarekanan ngaji bualah cuma cek anak napak polotot biasa aja keles nembak komo lamun kumana manggeus moal mempan cek mana teh ngaji kumaha jawabna 5.000 ayah bedek ngaji 5.000. Bener apa bener? Rarasa bisi salah dina barang dahar. Kula sering ngomong ki di mamana baheula mah alamna poek tapi hatena caang. Ari ayeuna mah alamna caang hatena kunaon baheula mah alamna poek hatena caang. Pertama nu di daharna lah paling ge kulub talus, kulub dangder, gemblong. Bener teu Bu? Pan budak ayeuna mah geus teu beukieun tanu kara ditu. Nu di daharna nu ngaran-ngaran asing bae, nu Korea bae. Makanan hayang Korea, kana beungeut hayang doang beungeut Korea. Ari beungeut Korea, ari suku Afrika. Ya sampai sila marahnya. Terus pan budak kiwari maka daharana geus teu ngarti palurah dimsum tekoyaki naon sih tekoyaki tak biasa bisi molotov takoyaki fried chicken fried eta kan tarigu chicken eta ayam gogodoh kotok sebenarnya meta ngeunah disungut mah tapi otakna bebel ngalawan baik kakolot tuh salah dina barang dahar. Bener apa bener? Buktikeun budak pamuda baheula mah lamun dititah ngunjal pare ka sawah nurut. Cek mana ceng tuh bantuan bapak siang ngunjal gabah di sawah daragdeg mantuan bapana jajal budak ayeuna dititah ngunjal pare hese. Cek mana ceng bantuan tua bas yang ngunjal pare kumaha jawabna ngagitar marerang naon cenah marerang ja eta ieu katungkul nyekelan setan gepeng bae. Bener teu Bu? Bener apa bener? Ulah tanu geus gede orok be orok satahun Bu orok satahun Bu orok satahun Bu orok satahun pan baheula mah lamun anak curik
bae puting-puting indung jeung bapana kerja sama. Bapana turun ka pipir imah ngorowotan bilik. Haung. Itunya cek mana di jero cicing. Wah cerik emang cicing. Anak tedek cicing diganti ku bapana. Sampai jadi anjing bapana. Jaku anak ayang cicing tuh daek cicing bae, cerik bae. Tapi ayeuna mah gampang. Lamun anak hayang cicing cerik bae, bere bae HP. Setelkeun YouTube. Laguna teh ada 5 bebek berenang. Wek cabul. Bener kan tuh ya? Berarti secara tidak sadar orok keneh geus terkontaminasi ku HP. Leres tebo. Komo tanu geus galede budak ngorata si Yuli, si Cynthia, si Epi. Eta lamun HP eueuh paketan percis doang kotok ku tetelo. Hirup henteu paeh henteu. Denge keneng ya, madaria mah baheula HP can aya nyamanya listrik ge eueuh, tapi senang bae nu aya. Bahkan lamun ngomong senang mah senangan zaman baheula nya punya. Baheula mah aya gobag, aya gatrik, bebentengan, terus lamun puting teh sok aya susumputan. Aya di dia susumputan. Aya keren eta baheula mah susumputan jeung parawan ge aman teu lecet-lecet acan. Tapi jajal kiwari susumputan jeung parawan rengsek di kolektor. Bener teu Bang? Hayang senang baheula mah gampang. Isuk-isuk naik tangkal kayu 14an di Pamarayan ngaranna jot-jotan. Senang eta bari ngalagu teh jot-jotan dina tangkal jambu mede oyot datang di hua pantai embe. Kerennya bosen jot-jotan aya kapal lewat ngalagu di bae kapal menta duit. Oh aya ka dieu ge berarti. Tapi sampai ayeuna eta kapal can pernah mere. Bener apa bener? Ya Allah, sakitu anak urang di Paraban menang halal. Bengalna luar biasa. Atuh komo ngahaja-haja di Paraban menang haram. Na'udzubillahi min. Man akalal haroma mata kolbuhu aekosa kolbuhu. Jalma nu ngadahar barang haram bakal paeh hatena tegesna teuas hatena. Tong boroning hate nu teuas tanuh bae ge lamun satahun teu kahujanan garing boro-boro dipelakan ka dipaculan ge ngadon potong gagang paculna. Bener teu? Hate ge lamun paeh hate lamun teuas bakal hese narima nasehat pamagah tibatur. Bener apa bener? Di pagahana harares, diajak bener nahes, diajak ngaji nahes. Padahal eta ustad ngajak ngaji galak lain ku hewa tapi ku karun, tapi ku lantaran hate nahe tuas atuh hese. Cek ustad yang ngajak ngaji kula ngajak ngaji kalalaki kak hayu ngaji cuma jawabna jojong be ustad lah neraka jeung aing surga jeung dia. Pohara tamasya di dunia keneh geus ngajakan babagi kolot ku kolotna hulu ngapluk putih huntu tinggal opat nu dua geus uget deui diajak ngaji ku ustad wah hayu ngaji kumaha jawabna gandeng dia ustad budak kamari sore wawanianan magahan aing dia geker waktu di sundatan aing nu mangkuna rek naon ngomong sundatan sagala. Paham tante ya? Hati-hati lamun taninya galeng batur ulah seblok pan eta boga batur di pelakan siap do. Ngaji muludan mah kitu lalaunan karena muludan mah evaluasi akhlak. Lanjut. Jibril enggeus. Kemudian cek malaikat Mikail ya Rasulullah man
man shola alaika asro marotin ana askihi min haudika. Ya Rasulullah, umat anjeun nu tukang maca sholawat ka anjeun bakal dibere nginum engke jaga di poe kiamat, di mana batur mah pada haus maneh nama dibere cai dina talaga kausar. Hartina jalma nu tukang ngalobakeun sholawat di poe kiamat na moal kahausan. Amin atuh. Dong nu teu percaya teh ya. Percaya tentu. Ibu percaya karena kiamat, Bu? Ulah doang budak leutiknya pan abdi kaji di rumah ngajar madrasah. Sabodo teh nanya ge lah. Abdi ngomongkeun kiamat ka budak. Aya nu ngacung saurang, "Ka Ustad rek nanya, eta lamun kiamat sakola madrasah libur tah henteu?" Tolong mata budaknya cek aing libur, aing lagi paeh. Yuk, kurang ngomong kieu sinah-sinah kadengin yuk ku para wali murid. Magahan santri anak batur teh ulah dianggap gampang. Ari magahan santri nunggus galede mah anu geus bisa mandi sorangan atuh ngeunangan tama sarareungit ieu. Ieu nu magahan budak laleutik ngaji Iqra anu teu rek cicing teh. Lumpatan bae boboiboy api cos mata ustad kacolok itu. Gelas ustad unggal puting pecah hiji-hiji dulu hordeng ustad pinuh kuleho balik curi cek mana teh geus dia ulang ngaji didinya ustadna ngadapang bae he atuh meureun batur ngadapang bae teu boga rokok ieu. Kepikiran tante yuk. Kepikiran tante. Jadi ustad dia kudu ekstra sabar. Magahan budak leutik capek palurah. Magahan ibu-ibu kayak kadang bengel. Ustad mau ngocoblak maca kitab di jero majlis, di luar mau ngobrol bari metis jambu. Ansana beta. Terus lamunanya tilok bener. Aya ibu-ibu nanya, "Ustad rek nanya naon teh?" Kan teteh mah eta men Januari mah tanggal 13 mena, Februari mah tanggal 23, bulan Maret mah tanggal 2. Eta ustad eta men kos kitu teu nanan ustad atuh teu nanaon cek ulah lamun tanggalna sarua lain men tah mah gajihan ngaranna. Kudu ekstra sabar jadi ustad mah bener teh dulur. Ulangi. Jalma nu tukang maca sholawat di poe akhirat bakal dibere nginum tina cai talaga kausar moal kahausan. Ya Rabbal geus kiwari mah sholawatan bae, lumpang sholawatan, ngedeng sholawatan, diuk sholawatan, tenanaon teu boga udu ge maca sholawat mah diganjar bae. Bari lumpang reka pasar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kamana teh? Ka pasar Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pan cina beurang amat teh puting mah poek kolongo. Sallallahu. Ih kubisaan sholawatan bari ngobrolnya. Lobakeun maca sholawat. Jibril enggeus. Mikail enggeus. Dekin teh ngaji heula launan. Terus Bo. Jibril, Mikail. Ayeuna pindah Israfil, cek malaikat Israfil, ya Rasulullah man shola alaika kulla yaumin asro marotin ana asjudu lillahi ma arfa'u roksi hatta yakbirolahu. Muhammad, umat anjeun anu tukang maca sholawat minimal sapoe 10 kali maka kaula bakal sujud ka Allah cek Israfil moal hudang-hudang tina sujud kaula sehingga Allah ngahampura dosa jalma nu rajin maca sholawat. Hartina maca sholawat bakal jadi jalan supaya dihampura dosa. Kurang boga dosa tanto pabalataknya. Di sini dosa, di sana, di mana-mana. Di luar
loba dosa nu karasa, dosa nu teu karasa. Kadang-kadang isu keneh geus menang dos, kadang-kadang teu sadar urang sok sundar sindir dina HP, kadang-kadang sundar sindir dina status. Bener teu Bu? Hewa kata tangga ulah sok dijin status nanaonan. Ari wani mah sampuran bae ka imahna cakar bungutna. Ieu mah nagih hutang dina status. Eta nyin status kudu baik karena rek ngisi-ngisi nyin status. Doanya guys, mudah-mudahan lancar. Kabeh nyin status. Ini yang paling mengkhawatirkan, awas dosa hukumna ngabukakeun aib salaki di rumah tangga. Bu, euy, kunna libasulakum wa antum libasulahun. Pamajikan baju salaki, salaki baju pamajikan. Anu ngaran baju kudu saling menutupi, ulah sok siling goreng keun. Cuma salaki pas saya jeung salaki dijin status teringet baheula keur panganten anyar. Keur panganten anyar mah status nage lebay, naik motor gede, selfie cekrek dijin status, aya tulisan di handapna, terima kasih sudah memilihku. Eta can nyaho kana gas beak si eta mah. Tapi barang anak 5 genep eta nyin status cilok dipikir-pikir deui. Salaki gering lain dikerok, lain dibawa ke dokter kala diajak selfie cekrek, di handapna tulisan sakit lagi, sakit lagi. Atuh sawana salam nyaho kabeh salakina gering. Paham tante ya? Ulah sok ngabukakeun aib pasangan hirup di rumah tangga. Siap Bu? Tapi menang siapna doang ya. Ya buktina ari ngobrol teh di pos ronda ngobrol. Salaki dia pan karak balik lin ti Jakarta. Nah, tugu ti Jakarta ge lumpang jalema balik jalema. Ayang balik naon kitu salakina nya. Ulah sok siling goreng. Kangjeng Nabi ngabogaan sifat hilim. Ilalaunan ya ngaji muludan. Lanjut Bu. Ari hilim teh naon Ustad? Hilim teh atau hilim lah ya. Hilim teh hilim lah. Kayak kumah ngomongnya. Hilim teh di atas sabar. Asadukum amlakukum linafsihi indal godok. Nu disebut gagah lain teterak dikadek. Nu disebut gagah lain ilmuna hebat, lain jawara hebat. Nu disebut gagah eta jalma nu bisa menguasai hawa nafsu indal godok ketika marah. Jadi hilim teh bisa nahan emosi. Siap Bu? Oi, Bapak siap nahan emosi? Siap na doang. Ulah gagah baka loba rumah tangga anu paburancah gara-gara teu bisa nahan emosi. Bener teu Bu? Salaki balik di masjid ta salat subuh datang ka imah maksud nama meureun rek nyeduh kopi. Barang diangkat termosna eueuh eusian. Pan emosi ta salaki. Eta termos sampai digebotkeun ieu. Termos betus. Eta termosna karak hiji. Sedangkeun tilu keneh eta palurah. Pan hudang pamajikanana teu boga sifat hilim deui, langsung ngagang tawang nyarekana. Bapak sia mati baheula kalakuan kitu beu robah-robana geus capek kula mah capek ka geus pepegatan bae tuh gara-gara termos eueuh eusian sampai pepegatan. Eta berarti sifat hilimna kurang. Paham teu Pak? Lamun boga sifat hilim mah atuh matak naon teu kudu termos dibabetkeun, atuh naur cai be sorangannya bunya. Merasa dibela meureunnya. Begitu salakina naur cai sorangan kapanggih ku pamajikan, cek pamajikan jahideun kari bapak dia.
isuk masa kalian tah ngejo sakalian. Catat ka Kanjeng Rasul ge hidmatu ahli. Kanjeng Rasul sok ngalayanan keluarga. Kanjeng Rasul ngaputan baju nu soek ku sorangan. Dina hiji waktu Kanjeng Rasul ngadamel cai nyalira kapanggih ku Siti Aisyah. Kumaceuk Siti Aisyah, "Pios Kanjeng, abdi bae nu ngadamel hampura tadi kasarean." Kitu Siti Aisyah mah. Kira-kira lamun salaki ibu nyieun kopi sorangan kapanggih ku ibu kitu moal. Ngomong lagi, heuh dasarna ge. Ulah hayang dilaayanan bae. Kabehan teboga sifat hilim ieu. Makana ceuk kolot teh baheula rumah tangga teh kudu repok. Kudu naon cenah? Repok. Rep cicing pok ngomong. Lamun salaki marah ibu cicing rep ngaranna. Lamun pamajikan marah bapak cicing rep ngaranna. Insya Allah sampai kiamat ge moal pasea. Ya pak cicing-cicing ieu siling dengekeun. Lamun pok-pok pasea kan. Sedangkeun lamun pasea ngalawan nu kieu moal meunang urang mah. Ieu maras terkuat ieu mah. Mawa motor ge sangeunahna bae sen kiri belok kanan saya tambah. Bener kan tuh? Manehna mawa motor be nabrak tembok disalahkeun. Atuh komo urang ka. Sedangkeun itu matu ahli sejarah. Kejadian 7 tahun yang lalu masih terekam di memorina. Lamun pasea beak dibudal-budalkeun. Atuh komo lamun salakina teu gawe beak dicare kanan. Salaki pondok bool jadi itu olah panjang mahese mamawana. Bu, masing-masing kudu boga sifat hilim, nahan emosi, nahan hawa nafsu. Kanjeng Nabi rek berangkat ke masjid di jalan aya nu nyiduhan marah tante Nabi. Secara manusiawi tetep bae marah bae. Ngan kulantaran Kangjeng Nabi mahilim bisa nahan hawa nafsu senyum be Nabi teman. Ayeuna RT ka masjid aya nu nyiduhan eta RT marah moal. Nyap RT babi bangsat dia anjing kesrek dia dosa naon aing ka dia siduhan keluar dia setan gitu kan ngomongnya. Nu nyiduhan anak kan nyumput keluar dia dilejak ku aing. Begitu keluar jangkung gede mawa golok rek naon teh atuntun nanyakeun da aing. Urang kudu boga sifat hilim. Ieu ge kiai lamun teu boga sifat hilim atuh moal boga santri hiji-hiji acan. Nu mantap kiai santrina loba sifat hilimna luar biasa. Pan santri mah henteu bageur kabeh aya nu bengalna. Untuk bengal kabeh aya nu bageurna. Bener kan teu? Kiai kan tilok pilih kasih nu bageur di pagahan, nu bengal di pagahan. Nu dianterkeun ku kolotna di pagahan, nu teu dianterkeun ge di pagahan bae. Lamun nurutkeun hawa nafsu mah hulap eta magahan anu teu dianterkeun banyak. Tapi kulantaran urang mah boga sifat hilim di pagahan bae, alhamdulillah. Kiai mah tedek hilim kumaha balongna beak dieusepan santri bae. Kalapa kiai beak di alaan bae ngalak-alapan ge jam 11. Naon dia? Icinoka neangan jalan ka langit tuh. Tangkal manggah buahna teh tilok sampai asa nu ngora beak di petisan, nu asak beak di alaan paheula-heula jeung cocodot ieu. Sampai kiaina jengkel meureunnya ngan boga sifat hilim teu mamarahan nyieun tulisan dina kardus dak ulah di alaan bayu mangga sanajan aing teu nempo ge Allah menempoeun. Begitu kapanggih ku santri diganti di kardusna tulisan deui muhun ka haji kami ge nyaho Allah menempoeun tapi kan Allah mah tilok loba omong. Kaneta kiai kudu boga sifat hilim bener tah teu ya. Karena prinsip kiai doa-doa nu badung nu bakal jadi kiai, doa-doa nu bengal bakal nu jadi kiai. Alhamdulillah. Hiji
sifat Kangjeng Nabi Hilim. Ulang ngomong ka dieu nama neuleuh maca tapalurah dengan semangat Maulid Nabi kita wujudkan masyarakat yang rukun, peduli dan bersatu. Awalna kudu boga sifat hilim. Lamun hayang bersatu kudu boga sifat hil, kudu bisa nahan awana, ulah mamarahan kabatur, ulah sirik pidik kabatur. Siap bu ulah boga sifat hasud. Panu boga sifat hasud bae mah ka kiai bae ge yeuh aya banu hasud kaji ngomong lagi dulu tuh ustad mah nyakal mik jadi duit tapi tidak kau kudu ngadat mik ya mah sok macam-macam bae eta pan ngomong dulu cina budak usirut mah mulut silih mulut berang puting cara mah bae mana tinggi naloba edan dulu cara mah bae berkat naloba edan bek naon aing cara mah tatangga nu edan piceunang sifat hasud dina hate. Siap bu iyakum wal hasad fa innal hasada yakulul hasanati kama takulu narul hatoba. Piceunang sifat hasud karena sifat hasud bakal ngahapus kana ganjaran kabagusan disepertikeun seuneu ngabeulem kana kayu garing. Eta kayu garing menang ngumpul-ngumpulkeun satahun dibeuleum ku seuneu masa poe gebea. Paham teu bu? Urang tukang salat, tukang ngaji, tukang puasa datang bersifat hasud dina hate atuh enggos reng se naudzubillahi min. Mun hayang rukun, mun hayang bersatu, mun hayang peduli, tanamkeun sifat hilim. Sabisa-bisana urang bae nyabunyah ulah sok kabitaan kamilik batur. Pan bersatu eta doang leungeun bu, leungeun katuhu, leungeun kenca, sama-sama leungeun. Tapi kan tugas beda-beda, kapasitas jeung posisi beda-beda. Lamun katuhu mah bagian ngahuapkeun sangu ngitung duit, si kenca makan bagian pembersihan bae. Tapi satu sama lain tilok marah karena tahu posisi masing-masing. Alhamdulillah di rumah tangga ge komo di masyarakat ge urang kan posisi masing-masing. Aya pejabat, aya rakyat, aya nu sugih, aya nu susah, aya ketua, aya anggota. Tah urang kudu bersatu insya canang geus ya cacahan bu. Terus Jibril enggos, Mikail enggos, Israfil enggos, hiji deui Ajroil. Rek maca Ajroil tak Ijroil sarua bae. Ibu terang malaikat Ajroil bu, si raja tega pencabut nyawa. Eta lamun malaikat Ajroil rek nyabut nyawa, temandang situasi dan kondisi apapun. Waktu namaot ba aya preman ngaranna si Alek, awak jangkung gede cabur, mainna keur modongkrong ngising di kebon teh nyaho rek paeta poe eta. Barang keur ngising torojol be Ijroil. Cek Alek saha dia? Ijroil. Rek naon? Atuh nyabut nyawa lah. Nyawa saha? Di dia doang sorangan. Berarti nyawa kulanya. Oh nyawa dia. Terus kula pae buruk atuh pae lah. Engke kula disang heula, teu bisa. Pokona mah dia manasibna paehna kepet belah. Ieu paeh kepet sagala mah. Paham tante ya? Mudah-mudahan urang dicabut nyawana ku barokah baca sholawat moal nyeri. Amin. Cek malaikat Ajroil, ya Rasulullah man sholla alaika asra marotin ana abdi duruhahu kama qobadtu arwahal anbiya. Orang yang paling rajin baca sholawat dicabut nyawana ku malaikat Ajroil, diperlakukan seperti nyabut rohna para nabi. Henteu nyeri. Amin ya rabbal. Rek nanya, ibu percaya bakal maut? Percaya.
Yakin percaya? Yakin? Pan jalema teh kabagi tilu ya. Lamun inget kana maot jalema kabagi tilu bah. Hiji aya jalema inget maot sieun ka maot kusabab ngarasa loba keneh dosa. Urang tamah. Aya jalema inget maot sieun kana maot kusabab ngarasa berat ninggalkeun urusan dunia. Lamun aing paeh sawah saha nu ngurusan, lamun aing paeh toko saha nu ngurusan, mikiran nu kitu-kitu bae. Lamun aing paeh pamajikannya geulisnya demplon saha nu ngawin, gua dikawin ku si Udin ke makana ripu ka. Lamun pamajikan geulis teuing mah urang tekanan batin ka. Euy, makana pamajikan ulah make teuingnya, ulah geulis teuing, ulah goreng teuing. Ari goreng teuing ja dibawa ondangan jalan tukang bae. Ya, ari geulis teuing ringrang urang. Apalagi zaman kiwari mah tiktokan bae. Sungut dimenyon-menyonkeun doang nu satu candi urut ya. Laju aya nu komen, cantik banget, dijawab makasih, kudu boga salaki. Bener tante ya? Ringrang ka, boga pamajikan geulis mah bisi dilalaga tukang ojek. Ka rek ka pasar, perempuan mikiran bae aja geulis ieu. Ari goreng mah, ka rek ka pasar, los diarek 7, wae los di ditu panaman. Eta kan lamun aya jalema inget maot, sieun kana maot, berat ninggalkeun urusan duniawi. Mudah-mudahan urang mah dijauhkeun kana sifat kos kitu. Amin. Nu katilu nu luar biasa mah inget maot lain sieun ieu mah hayang geura maot. Naon sababna? Hayang geura papanggih jeung kakasihna anu sok dibaca kunyana Allah 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 subhanallah subhanallah. Dina hatena aya Allahan we kakasihna teu kawawa hayang geura papanggih jeung kakasih. Sedangkan lamun papanggih jeung kakasih atuh kudu paeh, manehna mah hayang geura paeh karena hayang geura panggih jeung Gusti Allah. Mohon maaf eta mah lain bangsa urang, bangsa jalma-jalma nu geus makrifat ka Gusti Allah subhanahu. Geus urang mah sederhana bae hasil muludan kusabab urang kan umur mah teu aya nu terang. Nu can daek ngaji mudah-mudahan rajin ngaji, nu can daek berjamaah mudah-mudahan rajin berjamaah. Catat dulur ieu ngaji supaya bebunangan. Salat berjamaah eta ibarat urang ngajual cau saturuy. Eta cau lamun dijual saturuy bodogol kajual, butitina gen nulut ti kajual, lain nu gedena doang, lain nu seuhangna doang. Tapi lamun salat sosoranganan doang ngajual cau di sikatan, di sisiran, mohon maaf bodogol tinggalin moal kabawa, butiti moal kabawa, paling nulaku nu seuhangna doang. Na'udzubillahi min. Sadar urang ieu jalema butiti kudu milu jeung batur kana seuhang berjamaah. Waktu ngaji kudu daek ngaji. Ieu manu ngajak ngaji manggeus gagaoran bae di majlis. Ibu-ibu sekalian, hari ini janganlah kita sebab itu opatan doa. Pan aya nu nembal di mana? Jojong bae teh sarnati. Aing mah moal. Linya kencengnya. Rek nyeusehan kokolor. Nya nyambung bae deui nya. Bayanalah kita ngaji ieun wasilah. Setiap urang perkumpulan ngaji di mana bae jadikeun wasilah berharap engke jaga urang kumpul bareng di sigakil. Amin. Kumpulan jalma nu bakal menang rahmat Allah, menang syafaat Rasulillah sallallahu alaihi
dina ngaji ibu kudu aya 3 ijtima istima intifa. Ijtima kumpul aya murid aya guru aya santri aya kiai aya jamaah aya ustad. Hartina teu cukup ku ngaji di Google, teu cukup ku ngaji di YouTube, urang kudu boga guru. Siap Bu? Urang kudu boga guru. Karena urang lamun boga guru berarti nyambungkeun kaditu ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nu kadua istima dengekeun rek kumaha bae nu diomongkeun dengekeun insyaallah manfaat kana hate urang. Nu katilu intifa kudu aya nu bisa diamalkeun dimanfaatkeun. Bukan berbicara kiai viral jeung henteu, lain masalah kiai kondang jeung henteu, tapi sejauh mana ucapan kiai anu bisa dimanfaatkeun kurang kabehan. Sakitu nu kapihatur kirang langkung nanyuhunkeun dihapunten. Ucapan nu bener datang ti Allah, mudah-mudahan jadi jalan hidayah ka urang kabehan. Ucapan anu salah datang tina kabodohan jeung kabudakan abdi pribadi hayang dihampura ku sadayana. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.